Kesibukan di poe Salasa. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, ibu anak dua di kampung. Sugan teh moal sibuk teuing poe Salasa mah teu ciga poe Senin. Pek geuning alobatan geuningan jeung pohon nalikeun sapatu. Kuduna mah ti kamari ieu teh ngan lep buleunang asli ieu mah matak poho kana sagala-galana. Si Cikal mah geus init da soalna kan ayeuna teh ujian semester. Initna rada subuh. Da hudang teh asana teh 3:30 teu beurang-beurang teuing. Tapi waktu jeung panon poe mani asa nyerelek. Tuh atuh da si bungsu mah geuningan teh jeung indung mah da teu maju. Geus era cenah di rompina mah ere ku AA da indungna sagala di-updatekeun sagala di kamera era cenah. Jadi we ku indung nyisirana mah. Meureun da sabenerna mah bisaeun budak oge. Cuman lengle ngan ayeuna lamun dibawa lengle moal kakejar waktu. Ayeuna teh ujian semester kitunya. Isi telat soalna geus jam 6 leuwih ieu teh 6:30-an. Tuh naon ieu teh si bujang teh? Pakyu deui. Tuh kamari neuk tekan kuku kapoho deui. Ayeuna mana waktu geus beurang. Geus cenah ek init we mah. Besti-bestina nyamper tuh ka imah. Indungna mah ek sasapu heula we. Geus sasapu mah rek beberes we rek nyeusehan. Teu inget poe Salasa puguh ayeuna teh bagian beberes di masjid teh. Kagok ek nuluykeun heula ieu we sasapu. Meureunan can aya sasaha di masjid oge. Rek ngadagoan digorowokeun we nya.